Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sareng Mang Idan. Ya kamari teh anu nanyakeun nya nge-DM nanyakeun Mang cenah kunaon knalpot knalpot keluar haseup bodas lamun keur dipake atawa keur digas cenah nya. Tah penyebabna teh ieu loloba namanya. Penyebab haseup keluar haseup bodas tinu knalpot teh penyebabna ring seher geus lemah. Jadi oli ngilu kabeulem ka luhureun seher. Secara garis besar mah kitu nya lolobana mah. Penyebab utama nama iya sebenarnya mah ya dua jeung seal klep geus lemah atau geus heuras sarua mata ngebul bodas kanu knalpot tapi seseueurna penyebab utama nama ti dieu ya anu sering kajadian mah ti dieu mah tak baraya hati-hati lamun boga motornya lamun geus aya ngebul bodas buru-buru cek ieu sabab naon sabab lamun geus olok oli babari beak lamun diantep oli nepi ka saatah nepi ka kieu engke teh barednya geus bared mah